Kunaon ya bal? Ganu pusing amat sih. Oh, aing pusing aing. Penting udin pada kabogoh aing. Arek nyium aing. Mulai bapana untuk namain kanyawan teh jadi nyium. Ada naga eta untung keneh bae. Mulai di kolam ini lah. Heeh dia. Terus dia bal, mending pada pusing bae, mending urang ke kebon lah. Ayo lah, Jaro. Tuh, nyet. Main nasib dia kikit teh nyet. Saro anjing nasib si Iqbal nyet. Nyet. Aduh, kaget nyet. Untung bae udah jadi monyet. Dan jadi si Iqbal, menjadi si Iqbal. Dia nganggeres. Bro, anu si pahit tabrakan tadi. Di mana? Ya harus di jalan. Woi, sing sa tabrakan ha? Ya aja motor. Oh, jeung beronong meureun. Doang nama, ceuli jeung suku papisah. Kira-kira tanya. Untung hirup keneh kan sajalan mah. Dia untung bae, untung dah batur tabraknya untung bae. Atuh kumaha ro jak kitu meureun kuduna suku jeung ceuli papisah. Diuk kayaknya tadi diuk. Tuh. Ngobrol sama diuk. Ayo naon. Iya bener be orang ieu. Orang di mana Saidna? Di jalan. Oh aduh, Kudu ternyata urusan. Said. Oh. Kuai si Sena jeung si Iqbal kamarana. Jangan teman ge budak eta, kemarahan gua. Bolo. Up. Bro, aing menyaran dia kata di si Sena. Iqbal, kondisi siaran tadi. Aing ngobrol be jeung monyet itu neangan dia. Blone kalau dikaruankeun dia penting. Ro, kira-kira ngomong ke anjing monyet ya mah. Nanaonan bener aing. Diuk lah diuk sana diuk. Ayo, diuk dong. Tadi nyaran si Jarwo. Jadi dia jalan mana? Dewan di, seneriun ada dia. Aing karaget biar disuruh si Jarwo di saung yo. Tadi saya tabrakan dia mah di jalan, engka dia ngabejan si Jaro dia mah. Suku jeung ceuli papisah. Ngarti di dinya. Balon atuh ceuli jeung suku mah atuh papisah ieu dia mah. Kumaha aja ngarang amat. Geus kieu bae korbannya. Saya geus untung sayanya. Mending kieu urang. Wat, kan orang paling kacang si Jaro. Bawa ke pasar subuh. Lagi untungna gede. Aing geus kitu mah ge. Saya penting lah. Penting oh. Anda hareosan ka aing ha. Deuk maning kacang aing dia. Kalau yang kueng dia, pagut-pagutkeun dia kueng eta tadi dia goblok. Kanyawa, cara kurang arek rencana doang arek mali. Atuh ro padahal mah rahasiakeun bahas da mah. Ih, jadi arek kawin di ieu. Terus serangannya arek kawin rahasiakeun ku urang majikan serangan. Sakumaha dia beta mah. Nek paling-paling ku dia, asal ulah jeung tuturusna bae aing mah hok tuturusna. Selah aing ke kebun heula aing. Si palingan ku dia kacang aing, bikin ranjau aing goreng. Pengen kena darah ria, si paling dia. Woi, panen aing kacang aing ye. Kareh mantap aing pokona mangesparen kacang main kawin deui, kawin deui. Oh jeung si Neneng anak gua ibu, si Neneng anak kebo. Amun aya budak ka dia, sabatan udah kacangnya. Modal si Iqbal, sabat ku dia mun ka dieu nya.